gila. Benar Pak Haji. Slow. Mang James, Di tangan ku aing tadi ternyata ngabel gede di sini. Kenapa Sasbro? saya teh sedang merasakan merana pusing, Mang James. Aya naon Sasbro? Tadi mah aing teh ka ambek sia ka maneh. Aing teh keur pusing, Mang James. Anyar keneh aing teh Heeh. jadi konten kreator. Geus aya di web peraturan anyar. Kudu aya NIB, cenah geus puguh NPWP teh bayar pajak. Manya kudu ya pajak di wae. Pindah ngobrol di itu. Cangkel aing ngagung Sasbro. Cirum euy. Lain aing mah Sasbro. Kenapa mana tadi nip gitu. Naon sih nip teh? Nip, nomor induk berusaha. Jadi mayar pajak. Atuh ngaruh kada pegawai nu aing. Ngaruh kumaha? Aing rek macul 200 urang. Wah. Beuki mah atuh kitu mah. Kudu aya name sia sebelum. Aing naon? Nomor induk macul. Aing beunat aing tambah kitu sih. 200 urangan sih aing lakon. Lain aing teh kenangan mana sebenarnya mah? Nah, Miskomunikasi. maksudnya? Nah, anu dipencit kalah seperti ya. Ngomong naon maneh nek telepon ditah. Aing teh kan kieu caritana teh Mang James heuh. Aing teh keur dileuweung. Ujug-ujug aing nelpon. Duh, telepon Hadi juga gue. James tuh nih Halo, kumaha Mang James? Keur di leuweung, biasa keur ngontrol kebon. Kumaha? Bejakeun ka si Edo. Ka di pokok. Marat ayam. Setir Kela, ayam anu mana? si jago ayam peluk. Oh, kayak dibejakeun. Nah, terus ka si Ule bisi pohon pangoncikeun panto kandang kirinci. Hari Mang James keur di mana ieu teh? Ini rame gitu. Aing keur di daya heula. Isi rada burit. Lepo kasih edoh bejakeun. Ngejo Hari deungeuna di mana? laukna mah nyedok lah tidinya ti pipir tina bagong. Tong poho atuh buruhna oleh-oleh khas Manung. Aya. Impang mawat baik ayam sebatang. Aing rek mawat di kota. Ya, karada meueusan we atuh lah. Siap. Ada pohon. Si petir. Kalau main si jago. Arab. Sekarang Arab. Kasih edoh lepo ngejo aruba. Siap. Pokoknya mah beres lah. Sebelum hoton teh. Aing sok aya wae Mang James mah. Puguh aing teh keur ngontrol. Kitu caritana teh Mang James. Aing teh nengan si Ule teu kapanggih-panggih ku aing teh heuh. Papanggih teh jeung si Rete. Aing ngan si Ule meuni hese. Jigana si Rete euy keur lempang euy. Aduh, aing aya perlu. Perlu naon? Teh, kan aing teh nengan besi Ule. Meuni hese teu kapanggih-panggih. Aing teh aya talatah jang si Edoh nitah nyangu kaloba terus nitah mencitauk marab si petir jeung tong poho kasih Ule paraban kelenci mun geus di paraban si Ulena kunci sakitu teh pangbejakeun aing mah. Nya pokona mah beres tenang. Ku Pak RT mah dibejakeun siap. Bener moal si Rete heuh. Sing lobet aing jelina euy. Kitu caritana teh Mang James. Dan arti sadu salah. Terus ku aing si Ule teka tempo sia sebelum. Si Ule ka mana ya? Akan madang aing kapalang si petir kang hakan. Tuh. Tangan sebelum. Ayo tuh.